warahmatullahi wabarakatuh. Wasta Punopia Rahmawati, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah semester 3. Bade ngajelaskeun ngeunaan wangunan fokus K jeung fungsi fokus K. Anu kahiji nyata wangunan fokus K. Fokus K mangrupa aplikasi presentasi anu bisa digunakeun salaku media pangajaran sarta miboa efek anu memukau jeung ngagabungkeun fitur zoom sarta flip. Media pangajaran fokus K mangrupa media presentasi anu ngagabungkeun fitur anu menarik nyata mangrupa video, gambar, teks, audio atau lagu, jeung sababaraha animasi anu ngadukung penyampaian materina dina proses pangajaran. Software fokus K mangrupa salah sahiji anu bisa dimanfaatkeun dina nyieun media pangajaran, mangrupa media presentasi anu unik jeung bisa narik perhatian siswa dina proses pangajaran lumangsung. Fokus K mangrupa salah sahiji software anu digunakeun pikeun nampilkeun bahan presentasi aplikasi dirancang sangkan pengguna bisa nyieun presentasi animasi anu interaktif ngeunaan sababaraha topik. Aplikasi ieu oge ngadukung metode drag and drop sangkan babari nyieun presentasi. Fokus K nyadiakeun Canva anu teu kawates pikeun diedit jeung disesuaikeun. Kaleuwihan jeung kakurangan fokus K. Anu kahiji nyata kaleuwihan aplikasi fokus K. Anu kahiji babari digunakeun. Software fokus K babari digunakeunana. Pengguna bisa nyieun file anyar ku ngagunakeun template anu geus aya atawa nyieun kanvas anyar. Anu kadua, konsep anu menarik. Pengguna bisa nyieun presentasi ku sababaraha konsep anu menarik saperti kombinasi antara teks, audio, video, animasi, oge transisi animasi anu HD sangkan presentasi leuwih hirup. Anu katilu nyata efek transisi 3D. Fitur anu menarik dina fokus K nyaeta efek transisi 3D seperti zoom, panning, jeung efek rotasi anu nyieun presentasi diputer saperti film 3D. Anu kaopat nyaeta ringan. Software fokus K cukup ringan pikeun digunakeun dina laptop atawa komputer berspesifikasi rendah. Sanajan ringan tapi ngandung fitur anu loba di jerona. Anu kalima nyaeta offline. Kaleuwihan hiji dina nyata teu ngabutuhkeun internet dina ngagunakeunana, jadi bisa ngagunakeun irah wae jeung dimana wae. Anu kadua nyata kelemahan aplikasi fokus K. Anu kahiji, pengguna software kudu langganan lamun hayang menangkeun template anu leuwih loba sarta fitur liana anu teu bisa dimenangkeun sacara gratis. Anu kadua, ngan bisa digunakeun dina laptop jeung komputer. Anu katilu bisa dibobol ngagunakeun Crack atawa Page pikeun ngalakukeun aktivasi. Anu katilu nyata ngeunaan fungsi fokus K. Anu kahiji bisa digunakeun secara gampang, nambahkeun video lokal jeung online sarta bisa diputer ku hiji syarat lamun geus menangkeun akses internet aktif. Anu kadua bisa oge nambahkeun sababaraha wangun geometris dina tayangan slide saperti lingkaran, persegi panjang, garis, jeung panah. Sakitu anu tiasa dinugikeun, hapunten bila aya kalepatan.